Arab Saudi, ke Cirebon, ke Gelenakan deh, aduh, sedek panggil. Wah, kira-kiranya sampai ke gurun pasir nah untuk Ya, berarti. dong. Bang, ieu juga dikulah dengan. Ya, aing pesewet kene kamari kalau apa aing saltang kalau kuat kurus ya da budak di roron kabeh ya. Udah ieu mah kumaha ge heula tuh dieu heula tuh. Orang ieu. Aduh. Gawanya. Bro, nyeri. Tuh, gitu tuh. Kumaha tara coba kunaon eta? Paparan mah nyane lagian teu jeung ku paparan mah ku apem bae sia teh. Ieu tas kuaing teh make paparem tah baru kamari. Eta mah pikeun bae ka awewe nu kamari nu make jilbab, nu ngaran-ngaran nok amoy teh teu kejebur. Moal daekeun eta Boting mah. eta pinter kana ngurut. Naon Mas Naga Runcum moal daekeun kitu mah Masa pakai kiri. Mas Runcum teh hasil ngurut teh. Ngurut ti ake-ake, ke aing diurut ka manehna. Gede demo eureun ulah main eureun bae. Oh, gitu nama. Ini ngomong-ngomong, aing ngadenge kabar kerja malam mur, cenah ge budak kamar teh di Bendungan cenah. Yuk kan? Oh. Yo di dia itu yo, itu di daerah Bendungan itu yo. Tapi udah nih. Jangan gitu ya. Kemana nih yang ada orang yo, Dok? Dan itu Bang, lensongmu itu. Masih gak nama, cuma tuh orang yang kan itu be, ini kan. Aduh, Ayo, kita raya ta. Aing sewot pisan eta ka budak dua kamari anjir. Kan tiga budak tiga lah. Oh, kalau apa aing sa tangkal ket buros eta. Oke, itu Mang. Aing Sabar poe. Ini nya budak teh. Duh, buat di sawi itu ho, budak teh nyamuni na. Kenapa orang ini kayak teh yo? Oke, atuh Mang, ya dilatoing lubang teh. Tande manten sih. Kuat. Oke. Ya mah. Sieun he, terung bae. Ya mah geuning dia ke eta. Hoi, saya tak. Jam mata lain. Mang. Dia kerannya ini dia buat dia ke dia. Kayak ulah ke dia. Jika nusian kitu na deh. Udah jama Mang, urang teh. Jama saha? Orang itu teh nu lembur si Amoy. Oh, orang Bakwangi. Oh. Nah deh, salah suan. Lawan orang maling kalapa. Oh, udah dia mah banget maling. Wah, mama ngomong tuh padu bae. Udah enggak pukul naik kana kalapa. Atau baru sangka maling. Urang teh keur aus Mang teu boga duit. Bawa duit paling kalapa. Gawe. Buhara rese ayeuna teh pegawaian teh Mang. Teh kamari teh sengaja nyala kalapa teh. Padawe aus pisan. Karunya si bule anu minum teh. Oh daek meuli teu boga duit si bule ge. Urang teu boga. Ya ada aing ngomong panjang-panjang teu didengekeun. Ini jamah. Alam jada bawa keponakan teh. Kalau milu lumpat jeung budak eta. Berung ya. Eta oh. Ayo lah tanya tahu, Pak tanyakeun bulan mana tuh manggihan. Mang. Mang, naon dia? Buku ya keur urang teh keur ngirikan kebon. Oh, Tapi eta manggihan budak keur nyumput di janu sieun teh. budak. Heeh. Ciri-cirina kos kumaha, Mang? Ciri-cirina teh jangkung leutik. Jangkung leutik. Heeh. Wah, sigana nu kamari di lembur urang ngabadog kalapa teh. Kalapa urang setangkal buros. Ya Jorot deh. kabeh oh. Da jika sieun geuning kalau lumpat kalau urang di tembrak pisan kana Sabaraha sawah. urang, Mang? Sorangan. Sorangan. Mang anu hijina gendut siga gajah bengkak. Nya, Anu hijina siga tiang listrik rubuh. tanya eta. Mang mangga di mana? Tadi mah keur nyumput di jata tapi sorangan teh mah geuning. Lumpat ke mana? Ka kulon di ditu. Kakulon cenah, Mang. Emang kuna eta baralok kitu? Buku digabruk ku mana lumpat. Oh. Sieunan beureun sangkana urang nu budak-budak. Oh, kidunya. Bicing amat eta lompatna urang kala tijalik eta Mang, heueuh. Ampun Oh, teh nya. budak ngaladut amatnya. Jauh-jauh pengadon maling Teuing eta budak eta mun beunang kurang di paraban pais buaya eta teh, Mang. Nya Aya teu ngabadog di kalapa. nya geura beunang ada tutu. Oh, ulah. Ulon. Ulon ya, Ya, Mang. ulon. Oh, tuh, Jangan, atuh, ayo, Mang. Oh, sok, hati-hati. Yuk. Aing udah gitu juga udah bagong main kudu laporan ke bos sendiri ya si bule kabur deh lompat kandi
Eta Bos Wirya. Bos. Tohir. Bos, oh, ini kegablok di duluan Tohir. Oh, hampura Bos. Ya nantinya nih. Aisyah Tohir. Tuh, nyane aing. Karena ke 200 diurut nya nih, Gus. Gua grubas di kana jurang eueuy. Bos, sampura. Hampura nanya na. Main keri udah jama, Bos. Saha? Eta nu budak lemburna si Amon. Aisyah na deh. Nanti caritana teh rek nun kalapa, Bos, jeung si bule. Aipak. Epok di udag-udag. Eta na kelapa saha? Kalapa batur. Aduh, siapa goblok eta mah siapa kabadog ngaranna. Pantesan pe diboro-boro saha sih jamana? Duaan, Bos, pemuda duaan. Siap aing dibere jurus. Monyet ngorehan tahi dibere jurus. Badak nyusup kana liang gaang nunon ka mangkara jama 2 teu bisa ka atasi. Pugu teh jam 2 lompat lagi juga bagong, Bos. Abong sia nu badog da jadi sia masieun sia nu salah geus aja mun aja mana mah meta hampura boh naon. Lamun jamana tengah hampura dihareupan ku aing. Jadi ngomong-ngomong si bule geus kapanggih jeung si Bos Can. Enggeus, geus gua tuh ngomong main mangkat. Ah, si bule. Mangkat mana minta hampura ke bos, aing mangkat doakeun aing mudah-mudahan lamun balik di pagawean. Aing boga jodoh. Oh, Itu cenah mangkat cenah mah ke Ai, Vietnam. buset jauh-jauh amat. Itu si bule. Tuh TKI, ngomong. mainan gajinya gede. Gawena alus, Gawenan, Bos. newakan corona. Bisa. Gut. Suang tangan pisan daripadanya di tangan. Ciun, Bos. Aya aing geus sia di tukang, harapan ku aing. Ya, Bos. Oi. Goblok benar sih. Hei, abang orang tuh bantuan sih aku masa. Oh, sih. Nyana kabur masih. Nyane. Gila. Gila. Udah ke kajen deh harinan Imas. Harus kajen nanai. Ageran gitu. Tadi cek si Amang itu, cenah ge ngulungkeun jamana. Ayolah suang urang tangan ke kulon. Heung sage Heeh. iyalah. Aing Kalau burung ge kajen teuing mah sabar kumaha. yeuh, poe hayang dipuj. Oh, dicacat ke bulu kanjutna. Bener ya, bener ya. Kucaci 2 itu. Udah, naik. Naik. Ya Amang Naik. naik aja. Tenang kayak di baru duit. Ini nih. Terus buru baralik go. Oi, Jang, kenapa nih? Mana orang dia lain? Orang dia. Kayak naon, Mang? Oi, naon? Lain, Amang teh di negeri seberang gitu yo. Ternangan jama. Ngabadog kalapa Amang. Satangkal kuat dirorot kabeh. Budakna jangkung jeung gedut. Kenal tuh? Mang gitu. Aya lewat tadi tuh tadi. Hayang nyawa bayar heula. Bayar heula. Aing duit teh. Siap penting malak-malaknya dan sedana Aing boro-boro gablek duit. Kalapa aing geus dijual teh jadi dirorot kabeh dipaling. Teh. orang ini ada urang deui. Ari daek bayar heula. Kekos Mang Nyaho teh ieu teh. Ngalewat Ya, teh. oh ya, oh Mang bayar boga duit heula. bere. Oh, duitna. Bay, yuk bakal keduitan bay, namun tadi bere, Wah. cuang siksa. Naon mana yang ngomong? Ngomong sih tadi. Tuh. Wah, siap bisik-bisik sok. Ya, hayang nyawa tuh bayar heula. Amang kudu duitna. Ari lah. Oh, anjing. Woi, Hamzana. Anu teh budak. Tujuan mana? Sieun tenang sia juga manggian genderuwo be. Jeung aing tenang, geus gut. Ciun, Bos. Tong sieun. Tenang, poin dihakan cucurung. Abang tuh budak tuh. Endi? Itu tuh jangkung tuh siga tiang listrik tuh. Wah, geuning hijina peda siga lontong cang asa eta. Oh, banget lah. Sampai si haren dong. Oh, kumaha tuh? Sampur dembe. Age lah. Sieun aing lah age. Bos. Geus kalan ulah. Si Bos mau keren-keren kalah labu. Pura-pura terabu bae nyerahkeun itu jamu itu nah bukan bae. Hai, sahanya deh. Ayo nama aing teh sieun. Ini boga naon. Ayo boga, Bos. Ini curug aya kayak jeung golono. Bos. Bawanianan. Siap, Bos. Turun sana air. Wah, ayo bos yang geus siga lontong can asak.
Anak buah sia maling kelapa aing. Nah, bos. Tenahan gitu. Siga topeng monyet sia gituan. Tolong aing bego. Mana boga ilmu monyet? Atuh kumaha, Bos? Aing teh tuan ya aing. Emang sia we. Woi. Aduh, capek anjing kita budak lompatna genceng teh siga bajing anjing. Kita mau turunan babi meureun anjing aing. Tapi ya no, ponakan urang kene eta teh. Saha? Eta teh dulurnya nek kene. Mundi, eta nu si bosna. Si Wirya. Heuh, eta teh. Apa itu mah gampang sih langsung kayak mana anak buahna. Bukan anak buah kos itu diinguan. Ayeun koing mau diparab koing. Kalau badi parab genjer eta teh. Oh, koing mau diparab ieu kan bare parab tampelong bela. Ge sampurkeun bela. Langsung. Tah ane eta budak teh. Sage sampur mah. Oh, age lah. Kunyuk koing di karungan ka budak. Bajak adu ilmu go. Tohir. Goblok. Sia manita aing ngelawan Mang aing. Ngomong dewe son, Bos. Aing ge juru silat ati manehna keur guguruna dina angkong wirupit. Dek nu mah monyet. Mun di ngaji entog. Set. Jurus mau ngakan poyem nu naon bisa kan? Aing eleh atuh jauh. Kumaha Bos kayak gitu, Bos? Geus, gua nyamuli bae alhamdulillah. Kajin teuing sinan datang ka imah aing. Di imah aing mah ke aing sasadu dibere kopi cai pahit naon ge mah seluruh. Jadi rayu tenang. Goblok lah. Capek. Gua teh nu sajen preman nu sajen mah aing dipites-pites. Emang aing mah ngahakanana ge pintu air nu naon. Oh, tuh aing masak. Wah, budak teh ridinya tah tolir tah. Wah, disuntrungkeun deui lah aing dendam lah ka manehna lah. Iya, tadi enggak kabur urang. Apa? Aku urang mah. Bade deui.